Pramitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Parimin Obor. Ieu dongeng Pramitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian kadua. Dongeng parantos dugi kanalika Ustad Romli nuju maparin bajangan. Ka memang makmumna nuju ngariung didinya Pramitra sadaya. Anu nuju ngariung didinya Pramitra sadaya nyaeta nuju sami-sami ngabandungan kumaha wejangan Ustad Romli. Samali dina eta acara diayakeun patarosan sagala kitu para wargi seueur anu ngamangpaatkeun sanes. Aya nu ngamangpaatkeun oge eta patarosan pikeun naroskeun masalah-masalah nu aya patula patali sareng bag-bagan agama. Atuh Pramitra mangga urang teraskeun. Cung saurang lalaki tengah tubuh ngacung demi katelah Mang Dasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam walarnu araya meh bareng. Langkung ti payun simkuring mah aturkeun nuhun ka Bapak Ustad anu parantos maparin waktos kanggo tumaros sun Pak Ustad. Pak Ustad simkuring teh bade tumaros mangsarupi nyaeta tina perkawis saum kitu. Kumaha upami aya jalmi anu kagungan panyawat atawa pinuju teh damang tiasa teu ngalaksanakeun saum. Hatur nuhun kana patarosan ti Bapak Dasim. Kalayan insyaallah kusim kuring dibaler. Para wargi sadaya, Allah kasebat nu Maha Rahman Maha Rahim. Allah Maha Adil. Upami urang aya nu kagungan panyawat atanapi nuju teu damang, tiasa bae teu ngalaksanakeun saum oge, nanging urang kedah ngagentos ku pijah nu hartosna kedah masihan zakat ka fakir miskin atanapi kanu yatim ku mangrupikeun artos nu ageungna saageng urang tuang tiap dinten. Upami bae para wargi sadidinten tuang seep 500 rupiah, tah pijah eta kedah masihan zakat 500 rupiah oge masihkeunana ka fakir miskin atanapi kanu yatim bari kajalmi nu sok ngalakonan ibadah. Kitu oge upami leres-leres urang kagungan panyawat atanapi nuju teu damang. Ulah kieu isukan mawah dina waktuna puasa rek pura-pura gering atawa pura-pura boga panyakit mah. Da geuning ceuk Pak Ustad ge ari boga panyakit mah teu naon-naon teu puasa oge. Tah eta mah teu kenging para wargi. Upami dina main bate mah piritik bakal kenging kartu kuning dak itu para wargi. Waler Ustad Romli ditungtungan ku gumujeng atuh nu sararea ge pada sareuri. Komo upami kieu mah para wargi keur mah urang teu ngalaksanakeun saum, heug di jalan ngalepus nyesep atanapi barang tuang. Lajeng tepang sareng nu sanes kalayan digeunggeureukkeun. Cing atuh kibaraya, cing aya kasopanan, sing ngahormat ka batur nu keur ngalakonan puasa, udud ngelepus di jalan jeung eta beuring meuli tuluy we bari ngadaharan ku aci. Kumaha diwaler kudu digeunggeureukkeun teh pokna teh dah nah sawan geureut teuing lur. Kuring mah teu puasa sotenan duboh boga panyakit mah. Da ceuk Ustad oge teu nanaon rek udud rek ngopi rek dahar ge ari nu boga panyakit mah teu dilarang. Napsi-napsi we jelema mah sakadutna. Kumaha nu ditema kitu para wargi ngalawan atanapi nema andai henteu. Tah eta ge dilawan mung dilawan aku ngucapkeun istighfar bari ngaleos. Da eta nu nemal kitu teh teu tebih tina pangajak setan, sangkan jadi derpapaseaan. Pada wargi sadaya kapungkur nalika simkuring nuju jajaka keneh. Gaduh sobat medok mung moal disebatkeun jenenganana. Bilih aya nu sami sareng nu aya di dieu. Nanging hatur punten, ieu mah sanes ngupat mung ngadongengkeun. Ari dongeng teh hartosna paragi ngabobodo budak cengeng. Dina hiji dinten pareng sasi siam harita, kaleresan simkuring monok di bumi kisobat.
Dina waktosna saur teras garugah kalayan kajaraman. Wangsul ti jaman teras taruang ngariung. Ari siangna kinten tabu setengah 12 sim kuring nios ka pasar maksad nama bade meser para manuk di piwarang kupun bapa. Waktu sim kuring mentas di paliwetan ningali nyaeta tutup tina plastik warna hejo. Disangki ku sim kuring nu dikuribem ku plastik teh tatabehan samodel cemen atawa sulap. Barang sim kuring mentas ka paliwetan maksad nama hoyong terang. Nah aya tatabehan naon atuh dilebetna. Nah atuh para wargi sadaya. Ari tos caket surung kuy saurang budak bujang. Kaluar tina eta tempat bari nyingkapkeun terpal plastik teh. Si horeng si mana horeng dilebetna warung sangu. Engana carios sim kuring munur deui malih rada nyaling keresieun katingalieun ku kisobat. Bari sim kuring ngagerentos dina hate. Cek sim kuring, Masya Allah deuleu itu si borokoko. Ti imah nyebutkeun puasa datang ka jalan ngadon mino saur. Kutan kitu we nu disebut puasa sasalimpetan teh. Mugi-mugi khususna para wargi anu nuju ngariung di dieu umumna urang di dieu aya nu saum. Ulah aya nu saum sasalimpetan. Sapertos sobat sim kuring. Nanging sim kuring percanten. Urang dieu moal aya nu kitu. Aya hiji dua majamak we. Saur Ustad Romli humor. Atuh nu keur ngariung ting barakatak seleserian malah aya nu keprok sagala. Aya deui langkung model para wargi. Ieu mah jalmina tos rumah tangga. Malih parantos kagungan putra. Dina hiji waktos pareng tepang di jalan Pasampangan sareng sim kuring kalawan anjeunna tumaros. Langkung ti payun. Mohon naroskeun damang henteuna. Lajeng sim kuring malih tumaros ka anjeunna. Sanggem sim kuring. Kang parantos kagungan sabaraha putra. Kumaha balar ajeuna? Akang manome dala panjang cenah kitu. Atuh sim kuring ngajenghok, Gusti nu Maha Agung. Disangka mah nyebatkeun neme hiji aja nepi neme 2 ari heug teh neme 8. Ceuk dina emutan sim kuring. Wah, ieu mah sugan bibit unggul we pemidoma mah domba Garut kanu anakan sok dua-dua sakaligus. Saurna bari ngobojeng ngagakda. Pok mangda sim tumanya. Sumun, na teu ditaroskeun ku Pak Ustad, anjeunna lobet kabeh henteuna. Kantengan we ditaroskeun mah para wargi. Malih ku sim kuring dijelaskeun zaman ayeuna mah. Teu di kota, teu di kampung aya kabeh. Kumaha waler anjeunna? Lah, akang mah teu asup kabeh jang. Sabab ceuk jenatna nu jadi bapa, setiap jelema nu loba anakna pertanda loba rezekina. Tah kitu para wargi sadaya. Aisu rizki memang sadaya rizki dilungsurkeun ka urang tinu maha kawasa nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Sua rizki mah ngadi dia urang perlu ngayakeun tareka. Ari tareka eta usaha. Usaha mah memang diwenangkeun ku urang dilaksanakeun. Contona dina sua kulawarga berencana. Pamarentah parantos hartos nama nyun hiji kaputusan mun kaputusan teh mah atawa nyun hiji anyuran nu dianyurkeun ka warga-warga urang di Indonesia. Yen ulah loba teuing atuh anak teh atur lantaran lamun anak teh loba teuing babari kagerohna. Sedengkeun urang teh boga cita-cita hayang boga anak anu soleh. Lamun eta budak teu kageroh, rekumaha ngajadikeun budak soleh para wargi sadaya. Kitu diantawisna tina urusan kulawarga berencana. Atuh para wargi sadaya, nu sami-sami hadir dina iriungan. Sakali deui sim kuring ngahaturkeun nuhun. Kumargi waktos parantos teu nyekapan kalawan parantos siang. Rupina obrolan sim kuring dicekapkeun dugi ka dieu.
kalayan ngahaturkeun bilujeng saum dina dinten enjing anu mudah-mudahan saumna ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan kenging magfirah oge ditebihkeun tina sagala godaan setan. Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarerea para mitra ngabales ucapan salam nu diucapkeun ku Ustad Romli. Jerut sarerea turun kalawan badalik sewang-sewangan bari diiringkeun ku sora dulag pertana poe isuk baka nincak kana wanci bulan suci nu disebat bulan Ramadan. Poe harita para mitra sadaya. Jadi kebiasaan anu aya di pakampungan mah pada sibuk olah-olah. Anu merencit doma di gunuk-gunuk kalawan dijual ka batur salemurna. Kitu deui nu baroga balong ngabaredahkeun anu 1 kilo nu 2 kilo sabagian meriis lauk. Aya oge nu nganyuk bayareun bulan Sawal. Sabab harita kasebut poean munggah. Atuh para mitra arusaha di kota oge. Di kota gede harita teh mun baralik kalemurna ngadon marungah heula. Kitu deui Ibu Awang keur olah-olah sibuk dibantu ku Bisumi lanjangna. Samalah make mencit hayam sagala ayakana 2 hayam jago jajangkar kene. Kodar balik di masjid terus barang gawe meulahan suluh di pipir. Beres meulahan suluh kincid init di kakebon di titah ngaladaun cau. Ari si Andri malanceukna ka karahudang terus ka tukang menta cai kopi ka Bisumi. Bari can si beungeut acan. Bisumi, singa heura selas gedeung ieu panginyukeun si kopi. Nuleko nu amisnya tongkos kamari mi cawerang asa cai mata cek Andri tuluy kukuliatan gigireun Ibu Awang indungna. Teu hararese Bisumi ngoloyong ka kamar ngawadahan gula kopi kana gelas bari hate mah bari kukulutus. Aing mah dasar budak selebor. Can si beungeut acan geus menta cai kopi. Eta meureun ngarah PN jeung dahdir meureun nya. Namun seug anak aing kitu peta, dah sigana dipurlitkeun we gebirna. Pagawean unggal poe ngan hayang ngablu balik peuting ari hudang can panon poe moncorong macan hudang umatna nahaon kawas kitu. Heuna ari adina meuni bager jeung daekan kana barang gawe kana ibadahna getol basa-basana adab pabeujeuhna we lanceukna tapi lanceukna mah renyeuh jeung cunihin ka awewe teh lain lumayan kamari ieu ge ngaron nyabak bujur awewe nu ngaliwat samaruk budak parawan ari teh bikaci nyarekan disebutna teu ujahan sagala. Kamari ku aing dibejakeun ka indungna. Lain anakna anu dicarekan teh malah ka aing dicarekan ku indungna. Matak najis aing malah ngabejakeun naon-naon ge. Da kitu indung masuk salah tarima. Kitu kukulutus Nabi Sumi dina hate sedang si Andri teu sabar manehna ngagero tari. Andri kalah kagogorowokan para mitra sadaya ka Bisumi harita teh. Ieu Asep nuju didinya. Tema Bisumi teu lila rojol mairan cai kopi cag dituna dina meja para gingistrika. Ini hararese pisan nyician cai oge nya. Uyat-iyat meureun ngocekan caina. Cek Andri meuni kuraweud matak pikasabeleun. Tong sok leleda atuh Bisumi nyaho si Asep tara sabaran. Kudu nganyangokeun kana adat pangadatanana atuh. Sangkilan geus lila aya di dieu nya ngilu di imah dipangaringeun teu bisa pisan nganyahokeun adat batur. Cek indungna nyata Ibu Awang atuh liang irung Andri beuki beukah asa dipangmeunangkeun kudu jadi indung. Komo kitu cek ager Andri beuki ngeceblak we ngageleneng Bisumi. Sedeng nu digeleneng nama teu nema tongoy we barang gawe marud. Koloyong Ibu Awang ka jero terus kebat asup ka kamarna. Sabab pohoeun jendela kamar can dibuka. Ari Andri harita nginum cai kopi meuni susuruputan eureu deurab sadasora doma adu. Bisumi, ari si Kodar ka mana teu katingali-tingali? Andri nanyakeun Kodar. Cep Kodar mah nuju di piwarang ngala daun cau ka kebon Asep. Bade pikir salinaun atuh naroskeun Cep Kodar. Temal Bisumi ngareret. Henteu eta dumeh ti tadi teu katingali. Disangka ku abdi keur ngarengkol keneh. Kulam keneh kumaha Asep? Cep Kodar mah subuh keneh getos gugah kalayan teras netepan di masjid. Sanes ku kitu bibi mah meuni resep ningalna ge Cep Kodar mah kana ibadahna getol naker kana barang damelnya kitu keneh. Bisumi muji Kodar. Kaleresan Cep malah kaungan rai teh meuni alim naker. Pokna lah ibadah-ibadahna nahaon Bisumi? Andri kawas nu boloho make nanyakeun ibadah-ibadahna nahaon.
itu para mitra si Andri jauhkan agama iya para wargi mau disebat ibadah teh sok ngalaksanakeun netepan 5 waktos tema bisumi salat tuh dimaksud teh ngarah naon jelema masuk salat teh ya bisumi ngarah jadi ahli sawarga aduh ngarah jadi pangkat luhur atau ngarah boga pamajikan kanu geulis jeung beunghar abdi ge nu tara salat teu burung boga picaloneun nu bahenol herang boncenang heuleuh pokona mah tura jalma nu cukup kudunya nyacaka sedang si Qadar kasebut ilmu getol kana salat rajin boga pabacangan kasahanapeun bicaloneun abdi sabale bareto apan keukeuh nitah kudu ngalaksanakeun salat kudu diajar ngaji ka abdi dumai abdi harita kata rajang nyeri sirah ku abdi harita kungsi dilaksanakeun salat menang setengah bulan jumaahan milu jeung batuber tapi penyakit mah anger we teh robahna geuning matak ti harita eureun salat ge salat ge sarua we manggih rezeki lah cek Andri nyaritakeun para mitra kawas nu murtad kana karep jeung jangdi ngomong teh jangdi pelendung bae gitu para mitra budak jauh kana agama mah kitu ieu kurang didikan jadi kolot ari perkawis netepan mah sanes ditujukeun supados janten ahli sorga atarapi kagungan panyawat supados engal damang aden saja biji kitu sanes supados janten pangkat sanes kenging milari pijodoeun kanu geulis sareng nu beunghar atuh Asep naon maksudna atuh jelema masuk salat lah Andri teu ngara gancang boga pagawean ngara gaji gede pokna si Andri seserian semungahina sanes kitu nu dimaksud Ma Asep mung setiap jalmi bawa istri bawa pamaget nu ngangkenkeun agama Islam kedah ngalaksanakeun rukun Islam anu 5 rupi diantawisna hiji salatnya kahiji sahadat hapunten kahiji sahadat kadua salat katilu puasa kaopat zakat sareng kalima munggah haji kitu pinter geuning bisumi menang sabaraha taun masantren Andri ngece ka bisumi lanjangna ujang-ujang masantren bibi Ma Asep teu terang di alipingkeng acan bupi Asep masih kene ngeureuyeuh kana netepan bisumi ngareret nu maca keur perlopi diheula waktu abdi nyeri sirah jejedudan ngalaksanakeun salat anger we teu rek cager sakitu abdi ngucapkeun Allahu Akbar na ge dilekoh-lekoh samode cai kopi ieu anger we sirah menyeri cager-cager sotenan ku tukang pijat maca ku hartina salat ge mending dipijat we tema Andri kaliasan omong bari ngaleos kacai rek mani atuh bisumi siga nu leuwas manehna neuteub kanu asup kacai bari ngagerendeng jeroeun dadana astagfirullahalazim auzubillahi min zalik nah mani asa sangeunahna keur eta batur ngomong jangji pelenung we sugan umat murtad eta mah nya make nyebutkeun eueuh hartina salat amit-amit teuing aing mah cek gantos hate bisumi tuluy harita teh meres kalapa benang marud dicipatikeun nu teu sakumaha lila Qadar kakara datang beri mawa daun cau sabobedan jeung waluh gede cag ditunda dihanap meh bareng jeung norojona Andri nu tas mandi terus di mana maneh sia Qadar Andri ngareret bari ngagesak buuk ku anuk tuluy digibri-gibri wangsul ngaladaun cau di piwarang ku ibu kang tema god Qadar geuk diuk tuluy ngageberan awakku kaos taksiran ngarasa hareudang maliwan teh ka imana si Mimin kantenan we ngalangkung makang eta kumaneh katingali ning Mimin di mana duka ari di bumi mah jalan abdi mah da teu sinang mung katingal ti katebihan saperos nu sarubung mun jerempling dupi kitu tema Qadar ngareret bari terus neuteut lain lamun katingali aya dewek rek ka imahna aya janji ari eta waluh di mana we mun badag Andri ngareret kana waluh pamasian Kang Pani karesan anjeunna nuju ngala 3 masian ka abdi hiji saurna teh kanggo kolakkeun enjing mohon Kang mete tos di Kuramas nah kudu ngarek mani begitu di Kuramas dewek mah nya ge buuk panjang euy tarau ngaboe di Kuramas sabubuk dewe mah teu bau teu cara teu arateu ge nya ge panjang teh malah Andri bari nyirab-nyirab buuk gondrong ngaso heula ngaso para mitra sadaya harita Qadar nyarita deui wireh eta we kapan ending teh bade ngawitan saum Kang sakedahna tiap bade saum kada di Kuramas heula kada bebersih lah puasa-puasana naon kapuri-puri beuteung beurin oge cek Andri nyaritana meni asa dariana keur namun saum kitu Kang Qadar neuteut moal ade ka tema Andri tegeuk pira ku atuh Kang tos dewasa teu saum anaman mah isin atuh kumurang kali
peperiheun kana tepang henteu upami kitu akang nuju aya nu karaos eta miju teu damang name teu ngalaksanakeun saum hari sehat mah sakedahna we atuh Kang piraku ai murang kalih nu aralit anu yuswa 6 tahun karyakeun saum ari akang henteu Qodar setengah ngawawadian kunaon sia keling Qodar kumayuana keur make mapatang ka dewek segala ha ya dewek di henteu teh lanceuk sia deuleu nu panggedena deuleu nu panggedena gumelar kadunya perkawal dari rek puasa rek henteu rek salat rek henteu mangsa bodoh sia tong usilan kana di batur bari ge selain ngorek ngalaksanakeun puasa pek we da ku dewek da moal digawe moal dicarek moal dititah moal nyarek nafsi hirup sia teu uyahana keur cecentrung sia jadi indungnya terasawan geureun ari sia kumaha wani upatan ka dewek nah geus jadi kapastian setiap jalma nu sok salat sok puasa bakal jadi ahli sorga nah ari sia geus neuleuh kitu ka jelma nu tara salat tara puasa disiksa ku Allah digebruskeun kana seuni neraka atawa digodog dina godogan timah di neraka ye Qodar salamet teu salametna jelema gumantung kana perilakuna masing-masing deuleu Andri nafsu beungeutna meuni beureum nya eta mah teu langkung ketang Kang kumaha akang we abdi mah ngawartosan atos Qodar ngabalieu dong nyebutkeun gumantung ka dewek sia gumantung ka diri lain deuleu komo lamun si lain kaluaran pasantren atawa jadi kiai moal teu sok temenan sia moal teu fanatik temenan meni sok jadi kiai we sia teh ya sanes kitu Kang abdi mah ngemutan ka akang nah mah ngingetan ka dewek segala dikira dewek jelema teh eling sia sok dewek ya jelema mah nafsi ya sakadutna hade si lain keur ilaing hade keur dewek beureum nya mun atos atulah katerasan Kang cenah eta abdi sasangem kitu tadi bade ditampi nuhun bade henteu teh sawios-wios da abdi mah teu maksa mangos tong ceblok sia deuleu bisa dicabok sia ku aing Andri beuki nafsu parawargi keur kitu trojol ibu awang indungna norojo tas beberes di kamarna atuh ibu awang nanyakeun sabab ngadenge anakna hoghag di tukang aya naon ieu Andri kadenge ka jero ngadon siga nu parearea omong ibu awang ngareret para mitra ka Qodar nu keur tungkul tuh ya Andri nyarita eta nu kasep ngomong janji pelendung we kawas ka lain kalanceuk we ari kitu kunaon atuh Qodar ibu awang nanyakeun ka Qodar bire eta pasalna mah abdi naroskeun ka anjeunna sanggeus abdi mah teu Kang Andri na teh tos dikuramas jalan enjing bade saum kapan ai geus kitu tos kitu anjeunna bendu ka abdi majarkeun abdi mah patahan ka anjeunna bire anjeunna nyebatkeun moal saum abdi mah sakadar ngemutan ka anjeunna da dewek teh jelema teh elingnya make diingetan ku iling sagala Andri mun cereng keun wae atuh Qodar batu rek puasa rek henteu ge ulah usilan teuing barina oge nya sanajan ibu mah kasaha-saha ge moal nita moal nyarek rek paruasa pek atuh henteu mangsa bodoh da eukeur-eukeurna maneh nu sok disiar wae pi omongeun teh nya geus Andri tong saruana kudu ngelehan maneh atuh salah saurang ceuk ibu awang nada-nada mangmeunangkeun ka anak nu panggedena ya indung salah dewe pramitra ayo soal beneran mah soalan teh kana urusan nu kieu mah teu bisa naon teh teu bisa nyarek teu bisa moal nyarek moal nitah teu beunang pramitra kedah upami goreng kudu dicarek dibara mitra sadaya memang kadalan nu hade kudu dititah kitu sing sakudu diperintahkeun ku Allah ka umatna para mitra indung kudu nitah ka anak tah barudak kudu salat kudu diajar anu sing sakur nu dilarangna dicarek kanu jadi anak teu meunang budak tah kade tuh teu meunang anu kitu para wargi sadaya terus jelas namun model kieu mitra wanita moal nyarek padahal kana kahadean ka misalna kana kagorengan wah bahaya para mitra dengan ieu indung anu lepat di dieu ibu awang para mitra kagamar lepat dina ngadidik nu jadi anak mangga urang teras para wargi sadaya harita Andri nyarita deui awas ya sakali-kali deui wani mapatahan ka dewek dicekuk sia ku aing ceuk Andri ngancam bari ngoloyong ka jero manggeus kala dauna Qodar rantos bu tema Qodar bari alum ari ta waluh ti mana make waluh sagala kapan urang mah teu melak waluh ibu awang neuteup kana waluh gede name teh Kang Pandi nuju ngala masian hiji ka abdi saurna teh Kang lekolekeun kadapurkeun atuh tong digolerkeun di dinya bisi katajong bari daun cauna dipoyankeun heula ngarada leumpeuh teu ara rese Qodar mindahkeun waluh ka dapur cag dituna dijiereun gentong hareupeun bisumi nu keur meres cipati pok bisumi nanyakeun rada haharebosan
dupi Cep Andri banu ka Asep. Mohon bi meniti pupun cereng ka abdi. Nyata tu lepatna abdi raos mukaha kitu sasangem bireh anjeunna nyaurkeun moal saum kitu. Engke deui mah atuh entong miwarang kedah saum kedah netepan Cep lah bios we kumaha niat anjeunna barina oge. Sanes miwarang abdi ge bingung nyamutkeun ka anjeunna sareng isin we atuh da. Ari murang kali arali caraum ari anjeunna tos dewasa henteu. Bios bade isineun bade henteu ge lah teu langkung anjeunna Cep. Dicariosan sok lepat kampi wae geuning tadi ge ku bibi kiat ka bibi ka mun cereng. Mun cereng kunaon kitu? Kodar ngareret tuluy teu. Pasana mah nyarioskeun Asep getol kana ibadah gitu. Hatuna atuh ari saur Cep Andri. Keur naon make salat sagala ti heula ge cenah abdi basa nyeri sirah teu cager ku salat. Bisa cager bae ku tukang pijet tak kitu Cep saurna teh. Nu mah tos ayeuna mah lah sakarep anjeunna we Cep lah. Mohon bilah ayeuna mah moal bade sawan geureuh kumaha niatna we malih. Abdi mah duka enjing duka pageto bade ngiring sareng aki we di dieu mah naon segala rupa lepat wae. Keun sugan etos teu aya abdi mah manahna jong-jong di dieu sorangan. Tah, laras hae di ditu we sareng duang ejang supados henteu seueur pisaureun nu tangtos duang ejang mah bingaheun Asep di ditu. Bibi gengke malah di mana tos caket ka boboran bade nyuhunkeun bidi we ka tuang ibu. Mun maksad bibi teh bade boboran di lemur jalaran tos dua boboran ibi teh teu wangsul-wangsul. Cek bisumi jep jarempe samalah kodar digancang kaluar ti dapur. Sabab ibu awang inungna norojo. Harita sakumaha nu kauninga bisumi jep jempe samalah kodar magancang kaluar ti dapur sabab ibu awang inungna norojo. Geus diasupkeun cipatina bisumi. Teu acan nyimas jalaran teu acan ngagolak daging hayamna oge. Engke di mana geus hipu cipatian ngantong kabeh cipatina mah sesakeun sagelas keur itu nyiuh nyipatian hun kue. Cek ibu awang ngloyong deui ka jero sabab kadenge Andri anakna ngagero. Aya naon Andri? Tanya ibu awang bari teu. Ngeun artos bu abdi udah ka Basri ka Previan. Andri menta duit. Torojol pawidarta bapana norojol tas ngalantung. Hayo we mentaan duit. Keur naon atuh Andri? Usik bari ngaduit jeung duit we maneh mah. Cek pawidarta bari nutupkeun panto. Bade ka Basri pa ya Priyogi? Tema Andri ngareret. Aduh ti dieu kadinya mah make kudu makal duit sagala lamun kitu ti dieu ka Bandung. Yo pirage dua lengkah kudu makal duit. Mun sana caket ge teu gadu artos pisan mah cewang Pak. Sareng isin we teu gadu rokok-rokok acan. Temal Andri rada baeud. Sabaraha Andri? Itu langkung ibu lah bade 3.000 ge udah Bang Alim. Eueuh sakitu mah aya kita 1.500. Ibu awang ngasongkeun duit 1.500 perak. Dae ta inungna nu kitu teh sagala nganteur pawidarta semu keuheur. Wios atuh pada terung ngajam abdi nyuhunkeun artos ka ibu teh. Punten lepat parawargi sadaya. Hapunten kedahna mah Andri nyarios teh. Wios atuh pada terung ngajam abdi nyuhunkeun artos ka ibu teh nyuhunkeun ka bapa tara masihan. Teh mah Andri bari nampanan duit ti indungna. Tuh nya ngaleleungit si laing mah majalkeun dewek tara mere duit. Ari nu kamari 500 perak ti saha sia? Diajar ngaleleungit rezeki ti kolot. Si kodaro dibere ku kolot ditampanan teu dibere tara ngoronyoh model ilaing. Nah ari ilaing ngoronyoh we. Ngoronyoh teh pami nuju teu gaduh pa, ari gaduh mah dieu tara nu ngoromeo atuh. Andri anggur nembal kanu jadi bapa. Jung ngaditu Andri lah. Rek ini teh kaditu tong loba omong barina oge. Cek ibu awang. Teu ngareret deui harita Andri tuluy ngabeng beos. Sedeng pawidarta mah bapana bari gregeteun teu aya. Caturkeun Andri indit ti imah teh lain rek ka babaturan nu katelah Basri ngadon rek nganjang kaneng mimin samalah make barang beuli heula dahareun ti ditu nama aya kaingetan ka bebeurih di setengahing jalan waktu Andri keur tongoy leumpang kadenge sora nu heheotan reg Andri eureun para mitra tuluy ngalieu ana bre horeng sobat medokna katelah Kusmin jeung si Pitung duanana gancang nyalampeurkeun sanggeus deukeut pok Kusmin nanya leuwih ti heula. Rek mana di euy rek apel euy spokna teh si Pitung mairan lah nya kawasna rek apel euy eta beda laluis kitu euy jeung mawa oleh-oleh pugu ge geus katarik asih ka Bandang Asmara mah euy boga nu bahenol bolenang mencrang terang ngajak-ngajak ka urang eta meureun euy sin kagamahan ku urang nya kus lain kitu euy aku bari besaan ngabedi nah euy make nyaho dewek rek apel sagala. Andri saranga serenge terang atuh
si pitung teh boga gambar lopian ahli palak. Aduh pokona mah ngan palak pokona mah ahli palak lah. Lain ku kitu euy, aya kubisaan yangan picaloneun kanu herang bolenang mencerang dendri. Jeung kanu gaduh eta rezekina kata mah indungna bageur ka maneh. Setiap ngelola ka imah si herang terluput diberi duit ku indungna. Kamari aya bejana dipangbalikeun ali euy. Hanya ka maneh mah tara ya jeceh boga barang teh. Ayeuna dipake heuleut 2-3 poe geus palid dipake meuli inuman. Komo engke geus ngahiji rumah tangga euy moal teu disenangkeun kudu jadi milik togag maneh euy deui. Cek si pitung muji. Dua nana gancang nyalampeurkeun sanggeus deukeut fokus min nanya leuwih ti heula. Kemana dari euy? Apel euy? Ceuk pokna si pitung mairan. Nyawe kawas nama apel euy eta beda. Menila luis kitu jeung mau oleh-oleh sigana. Leuh. Pugu ge geus katarik asih ka banang asmara mah kudu boga anu baheno bolenang mencerang. Leuh. Tar ngajak-ngajak ka urang euy da eta meureun. Sieun kagamahan ku urang nya kus. Oh lain ku kitu euy bisaan ngabadilna euy make nyaho dewek rek apel sagala. Andri sareng ngasereng. Acerang atuh. Si pitung teh boga gambar lopian ahli palak. Sugana. Lain ku kitu euy maneh mah aya kubisaan yangan picaloneun kanu herang bolenang mencerang deui jeung kanu uduh euy rezekina eta mah uduh pisan euy. Indungna ge bageur ka maneh setiap ngelol ka imahna si herang tara luput dibere duit ku indungna. Kamari aya bejana dipangbalikeun ali ngan hanyaka maneh mah euy tara jeceh boga barang teh. Ayeuna dipake heuleut 2-3 poe geus palid dipake meuli inuman. Komo engke geus ngahiji rumah tangga moal teu disenangkeun kudu jadi mertogag teh maneh mah deui. Cek si pitung muji. Ngan paur poho ka urang we geus rumah tangga mah euy cacak acan ge jadi bari jeung ngere arek apel teh beja-beja ka urang sambung ku si Kusmin. Pira aku dewek poho ka maneh euy maneh sinakeun dewek teh maraneh jeung mana teh anyar sakatiga. Lain ai maraneh ka marana euy di dieu. Tanyakeun we ka si pitung. Ka mana pitung? Andri Malik ngareret ka si pitung. Satadina mah ka maneh euy kabeneran tepung di dieu. Ari kitu aya naon? Baru tuker jajan. Hehe. Tepat euy tebakan ilaing si Jenggo. Aduh 100 buat si Jenggo. Heuy. Kahiji butuh keur jajan, kadua dewek tas manggih kahandeulan. Tina perkara naon? Andri semu kaget halisna nyingsat. Bejakeun dong Kus. Si pitung nanyakeun heula ka si Kusmin. Pok-pok we kadinya ada urusan ilaing ieu, tema si Kusmin. Nyata kieu euy kudu caritakeun mah euy ka kandeul dewek teh deui. Mangkukna dewek tas ulin ti lemur aki. Mah samalah euy harita dewek ngaluis heula make jaket kulit. Oh jaket menang nginjem ti si Basir. Si eta sok ngunuskeun pisan sia mah. Tong sok disebutkeun menang nginjem euy. Sanajan teu dicaritakeun nya si pitung ngahehe. Hari geus itu kumaha kitu? Tah euy gancangna carita. Sanggeus dewek tepi ka lemur aki maneh samalah ka imah aki maneh ukur kahalangan ku dua suhunan. Gok tepung euy jeung saurang budak awewe. Tingkut tegepna awak jangkung sampulur pakulitan koneng umyang. Beungeut ngadaun seureuh hejo carulang halis hideung asli we euy lain hideung ku sifat eta mah. Buk galing muntang dirumaikeun hideung meles ngabang barat teh euy. Lah pendekna begieu pokona mah. Potongan awakna ge kieu eta lah samodel potongan biola teh. Leuh dek kawan leub kunyur sakembaran. Cacakan perawan geni. Aduh. Meni maroncrot banguneun heuneur kawas lain kawas deui eta mah lah. Heueuh. Kawas lain kawas na getang lah moal aya we di lemur urang meuli budak parawan samodel kitu. Herang mencerang bahenol bolenang teh bohongan euy. Pokona mah bahenol nerekom teh. Wah si eta mah ari ngomong teh mah kaya aturan herang mencerang bahenol bolenang balenel nerekom. Ai bolenang teh bolenang naonna sia pitung? Andri sering ngahehe. Heueuh lah katingal makating ku geulis euy. Si Kusmin ge kuat mata si meuteun euy bari bibir kutap ketap we sugan mah. Harita dewek aya pikiran rek lah-lahan nganyang ka imahna. Pareng tepung jeung bibi dewek kalawan dewek nanyakeun kanu jadi bibi. Heuh nanyakeun teh budak awewe. Ari ceuk nu jadi bibi teh ih lalawa teuing make rek nganyang ka manehna. Atuh geus boga papacangan atuh eta mah. Atuh bogoh dewek bati gonok euy. Beja kabejaan kitu kudu jadi bibi haleuh leuy gede gunung atuh. Ari kata mata mah ku si pitung diceueuh. Naon teh ku si kus dicas Kusmin dicarek. Lain si pitung mah dewek euy. Si horeng manehna ge nyaun eta budak awewe geus boga cengceuman kitu euy. Dewek mah nyarik sotenan ngareret ka maneh deui. Ceuk si Kusmin bari ngareret ka Andri.
Ngareret ka dewek kumaha di mana Kusmin? Andri nanya kerung semu kaget. Dewek mendages nyaho ti tadina yen budak awewe nu dicaritakeun ku si Pitung teh tunangan adi maneh, tema si Kusmin. Tunangan si Kodar. Andri neuteub seukeut. Tunangan Kodar ngan adi maneh mah lantip teu nyerikeun maneh. Geus aya hubungan jeung eta budak awewe. Daek torek dewek mah. Kakarang adeung ayeuna ti ilaing yen si Kodar boga kabogo. Saha ngaranna? Para mitra sadaya Andri talete. Saha ngaranna teh Nyi Rami kitu atau Nyi Ramsi? Ramsi mana ni dewek sia onyon lain Ramsi cek bibi dewek mah Nyi Ratih cenah. Nyi Ratih Nyi Mas Ratih. Eta di mana deket kaki dewek itu? Andri nalengteng kalawan ngareret deui ka si Pitung. Lain deket deui malah tukangeun imah aki maneh ning hareupan hulon anu diburuanana aya pangletan manuk titiran. Imahna duduk janela di cet hejo dina terasna loba tangkal kuping gajah. Ayeuna manehna ka mana euy? Giri. Biasa kami mine keperluan penting. Jeung atulah da dewek mah rek keperluan kagirang euy. Wayahna dewek euy bakalan heula euy tah dek keur teu boke ye teu boga duit samenyon-menyon acan euy. Anger sia mah sok tarangeunah tungtungna. Taya tah 500 perak duaan tah. Awas euy lamun dewek mangih karepet kudu bantuan. Beres, jangan takut atuh si Pitung teh atuh. Aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Walah, pokona si Pitung bagianana kitu. Tema si Pitung somong bari nepak dada. Sanggeus narima duit mangaleos kitu de Andri. Tapi sajeroning keur leumpang teh Andri mah ngagerendeng jeroeun dadana. Eta si Kodar teu sangka kunyuk teh. Lunguh tutut bodo keong make geus boga kabogo sagala. Paingan manehna geto ka kebon, kasih akinya eta kitu we anu di anjing cai anu di helaran. Cing ku aing rek yakinkeun bari pura-pura ulin kasih aki. Nanya di dinya aya budak perawan ngaran Ratih kabogo si Kodar. Kitu dina gerentes hate Andri maka aya pikiran rek ngayakinkeun kana beja ti babaturanana. Gancangna carita Andri geus tepi ka imahna Neng Mimin. Samalah harita geus ungah ka teras kalawan ngobrol paduduaan. Sabab waktu datang ka imahna nyampak Mimin keur ngalong hareupeun imahna. Sedeng Andri datang ka Neng Mimin teh ngadon meredih duit alesana manginjeum rek momean motor. Padahal bareto ge kahalangan ku 2 bulan motorna mah geus pali dijual dipake ngadon poya-poya jeung babaturanana kana ngarinung. Dasar Andri pinter dagang bako. Atuh dipercaya we ku Neng Mimin kalawan teu hararese golosor dibere duit 15.000 perak. Ari duit nati inungna Neng Mimin ongkohan inungna Neng Mimin. Menih sigan nyaaheuna keur ka Andri nyebutna ge Deden. Geus hasil duit mah teu lila manehna pamitan dadakuna mah. Rek ngomean motor padahal nyimpang heula ka akina. Katalah aki Tarsim nyaeta aki ti indung. Kabeneran akina nyampak keur ngaburaan hayam adu da pugu tukang ngadu hayam. Damel naon ki? Tanya Andri tukangeun akina. Atuh puguh para mitra sadaya. Harita teh sedeng akina teh jongjon. Nongongan bari ngurus hayam da pugu aki Tarsim geus kurang reungeut. Pok Andri nanya deui rada tarik samalah make jeung noe sagala kana tak-tak akina. Atuh pugu aki Tarsim ngarenya gentak morejat sarta mali. Ye nya si Selut aya ku ngareureuwas ka aki. Untung aki teu nyewak leungeun ilaing bari ditirep ti gigir sia. Aki mah bongkeun naruruntuk jawara make rek nilep leungeun aki abi sagala. Kumaha damang ki? Caramangna naon make jeung caramang geus sidik hayam beureum disebut caramang sia mah. Bodoh bisanya dedeleuan teh. Sia mah jiga buta warna atuh geuninganan. Cek aki Tarsim salah reungeut. Andri nanyakeun damang samajarkeun caramang. Sanes caramang nanging aki damang. Andri nyarita tari. Oh, menikah karena nanyakeun cager hendeuna si Selut. Pemata kaki kaduga ngurus hayam ge cager deuleuan. Aya naon ilaing tara-tara ka dieu? Andri. Ngajak mangan ki dupin ini ka mana? Eueuh sini mah keur kagirang nyiar pibiniheun. Nama tuh ka jero ngirim naon ka aki? Ngirim ibung we jeung nangka ki, tema Andri bari seuri. Oh, alus ngirim ibung jeung nangka mah. Ditambah ku beuneur tapi aneun. Bawa irung jeung mata beuteung eusianeun dasar si Selut sia. Radeun ngalongo ka aki teu moal bungkusan kosong-kosong acan. Ira ilaing rek aya kaingetan ka aki jeung kanini teh euy. Mun ditunggu-tunggu ku aing, mun eueuh pisan kaingetan ilaing mah. Sabar ki tenang atuh kage piraku poho ka aki jeung kanini. Temal Andri bari ngalacat unggah ka tepas. Gek diuk dina dipan anu geus disamakan ti tadina. Ilaing mah paribasa tenang.
kabulu dewek nang karak baut yang irang aler sia. Aki Tarsim nuturkeun unga. Tong makan yang irang aler ki engke di mana Andri geus janten jutawan kakara. Lain jutawan meureun sia sariawan ya. Tamuhun eta lah kumaha saur aki lah. Andri seuring ngahehe. Kai. Oh, ari si Kodar ka mana geus aya 10 poe eueuh ka dieu euy. Geus boga gawe acan budak teh. Aki Tarsim nanyakeun Kodar adina Andri. Boga gawe ti mana ari Aki ngotok ngowe di imah sia teh mah unggal poe ge. Di lemah kurung batok teh atuh. Nu matak aduh sok ngarasa keheul ku si Kodar teh. Ditingali-tingali menimung liar pisan kawas nu ku uleun. Paling-paling liarna teh ka kebon atuh jeung ka imah jeung ka sawah. Andri ngagogoreng adina. Oh nyakeun wae atuh ari aya di imah mah balik-balikan nyalonong teu puguh. Hayo ke kabawakeun ku barudak teu ali cereug. Sedang jawan kiwari teh tong boroning di kota gede sanjani pasisian ge sok aya barudak anu bararaong anu sok resep kana barang inuman-inuman kitu. Ari lain sok rajeun Andri. Cek Aki Tarsim bari ngahurungkeun bensin tuluy ngarokok daun kawung. Meni ampir segede cinggir. Sok rajeun naon ki? Oh sok pirajeunan kana inum-inuman. Kantanan we sok pirajeunan mah ki mung ngaleueut cai kopi nu lekoh kitu. Tema Andri seuri bari ngabohong. Syukur we tara mah barina ge nanaonan make dek minum-minuman sagala nu dilarang ku agama jeung dari agama. Ongkohan euy naon ngeunahna nu puguh mah matak pika sabeuleun batur. Ana geus mabok meni badis jelema owah, sagala diomongkeun, sagala diseungseurikeun. Bari mata apalaya pelewe kaos budak cacingeun. Sajabati kitu salanta colonton kawas hayam kutongun. Lamun ilaing kadenge sok pirajeunan kana inum-inuman kitu. Ku aki mah asa-asa euy digitik we. Disempog bercerina sabeula. Tuh tingali adi lain. Bageur euy tradaek campuran jeung batur. Sok sumawona nganclong mah. Kana ibadah getol, kana ngaji geus 2 kali hatam. Nah ari sia salat sok salat ara Andri. Aki Tarsim muji ka adina. Adina Andri tayalian Kodar. No piraku deui atuh ki kantanan we abdi masuk salat. Tema Andri ngabohong malumayan. Syukur. Syukur ilaing sok daek salat mah euy. Keur Aki ngarasa atos malah penting pisan salat teh euy. Sabab geus jadi hak kewajiban setiap urang nu ngakukeun beragama Islam. Kudu ngalakukeun kana rukun Islam. Maneh nyaho rukun Islam? Aya sabaraha hiji Andri? Tarsim neuteub. Kantenan we terang maki. Aya sabaraha hiji rukun Islam? Aya 7. Tema Andri atuh Aki Tarsim ngahehe seuri para mitra sadaya. Aing mah. Haye. Aki Tarsim kabolosan bujurna di sadanya perut. Kimu anger geus batuk tina bujur teh meni harus. Andri ngabalieur, atuh da sanu teu hayang seuri dewek mah. Sugan dewek teh heueuh nyaho kana rukun Islam. Mun jajagan atuh 3 deui sia 10 sakalian. Aduh aing. Bujur Aki Tarsim meni perut akhirna mah Andri ge ngagigig. Ieu Andri, ari rukun Islam sia lain 7 bedul sia. Aya 5 perkara bisi tanyaho mah. Pokna bari nyusutan Cipanon ramisak balas sisirian. Aya 5 ge sanes 7. 7 nanahaon mah jeung 7 sagala sia. Manekeun poe aya 7. Mun poe heueuh 7. Bulan aya 12, rukun Islam aya 5 deuleu. Kahiji sa cing naon? Sarung. Si borokokok sia. Lain sarung syahadat sia. Pokona mah kadua salat ya. Kadua salat atuh dasar si salud si aing mah. Jadi pokona mah kahiji syahadat, kadua salat nya. Kitu ceuk Aki Tarsim para mitra atuh. Ngatuh malah bari jeung perut-perut teh para mitra. Maklum atuh para mitra sadaya geus kolot. Aki Tarsim nuluykeun carita. Ai sugan teh nyaho ari panyana dewek tidak ini geus nyaho rukun Islam si Andri. Rukun Islam teh sakali deui ku Aki dibalikan aya 5, kahiji syahadat, kadua salat, katilu puasa, kaopat zakat, kalima munggah haji. Tah 5 perkara ieu kudu ngakukeun agama Islam, kudu dilaksanakeun, kudu dipigawe. Keun ari perkara nu kaopat atawa nu naon teh? Perkara ieu nya maksud teh perkara anu kalima maksud kaopat teh. Lain kaopat perkara anu kalima teu dilaksanakeun ge sabab eta mah kudu kabiruyungan jeung pakeunana. Oge perkara zakat ge nya kitu keneh. Ari teu boga mah keur zakat keunana teu naon-naon teu mere zakat oge. Joge munggah haji. Nah,
nganu penting mah anu 3 perkara sia kahiji syahadat, kadua salat, katilu puasa. Di antara syahadat, salat, puasa teh tapoi sumpahnya ngarepan bulan suci bulan puasa deui. Pokon utamanya eta salat. Atuh eta ulah teu dilaksanakeun sabab geus jadi hak kewajiban. Kapan tadi ge salat teh tiangna agama deui. Kelana akhirnya ngampikeun hayam bisi ngapanaseun deui. Mangkali kita tadi dipoyankeun ku aki. Cek aki jut turun nyelang heula ngampikeun hayam. Hayam jago kana kanangna di dapur. Ari Andri sajeroning ditinggalkeun ku akina teh ngadon gegerendengan sorangan. Ngaso heula para mitra ngaso. Yang ngabejaan si Andri duh ampun aya dewe cenah para mitra. Ngaso. Para wargi kaum dang. Harita para mitra Andi tuluy ngagerendeng di jero hatena. Aing mah anger boga kitu. Dilongok ku dilongokna lain buru-buru mere opieun kalah ngadali lewe ka ustad. Sautak saeutik muji si Qadar, sautak saeutik atuh nita salat. Na baris ka sorga kitu ka jelema nu sok salat wae teh. Geus bosen aing ngadengin aing lah. Moal ka dieu sugan sakali mah nyaritakeun urusan agama. Ieu mah tara sakali we tara nyaritakeun sugan sakali tara nyaritakeun urusan agama. Kiai atawa ajengan geus dianjangan ku batur tara nyuguhan ku dalirna jadi aki mun eueuh kabosen nyaritakeun teh urusan agama we aing mah. Berarti heula aing nyaritakeun hayang buru-buru boga gawe kalah nita salat. Salat naon geuning ari salat tengah peuting teh? Ayo salat naon tahajud cenah geuning. Alah harita ku aing dilaksanakeun hudang tengah peuting. 1:30 terus aing mandi kuat kakabulusan terus abdas. Geus abdas terus salat teh sirikna aing totongengan. Ari nepi ka kiwari anger we aing can meunang keneh pagawean. Jadi aki ge bejana tibu budak. Sok ngalakonan salat nepi ka kaweri geus bongkok. Teu jadi RT acan anger we ngurus kebon jeung sawah. Ukur satelaw pokeum. Sarak kaki cangkrang dek dia cakung teh. Kitu para wargi sadaya. Garentesna Andri ngadon ku kulutus. Memang kitu jamu jalmi jauh ke agama mah para wargi model kalakuan Andri. Dina nyarita teh meneh tara diungang-ungang sabeledugna we sajelegurna nyarita heuras genggerong jeung sajabana ieu model jalmi para wargi mau dijauh tina agama. Kalakuanna teh beda ti batur model Andri. Heuleut sawatara menit waktu Andri keur tungku trojo saurang budak parawan nupi umureun kurang leuwih 18 tahun. Pok eta budak parawan uluk salam ngajanteng hareupeun golodog. Assalamualaikum. Gilek Andri ngalieuk tuluy neuteub meuni antem. Hatena ngalenyap sabab ningali rupa budak parawan sakitu tegepna. Samala Andri ujug-ujug katari. Lain ngajawab ku Waalaikumsalam para wargi sadaya. Padahal mah para mitra, di mana aya batur ngucapkeun assalamualaikum ku urang wajib para mitra. Hukumna ge wajib dijawab teh para wargi sadaya ku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nepi cekap ku Waalaikumsalam gitu para mitra. Ieu mah para mitra sadaya kumaha si Andri mah teu nyaho nu batal haram. Mah teu nyaho nu wajib nu sunat para mitra teu nyaho para mitra sadaya model si Andri. Mana nu haram mana nu makruh. Sigana si Andri kalakuannya. Atuh harita para mitra barang keur kitu teh. Kalah ka nyarita. Babade ka saha ning? Tanya Andri semu gugup bari panon mah teu leupas tina paneuteub. Bade kanini tema Nyi Mojang. Oh kanini rum. Sumuhun tema Nyi Mojang meninga galintang. Suruh apa saur pun aki mah nuju ka gira mah tuh lingi neng. Dupi aki aya. Aya ke sekedap urang saurang lah. Nami teh bade ngampikeun hayam saurna teh. Tema Andri turun tina dipan. Barang rek malikis torojo manten akina norojo ti jero. Geuning Nyi mas mulis di mana geulis? Tanya aki Tarsim. Geus wanoh sabab Nyi Mojang katelah Nyi Mas Ratih minenganjang. Nah jaki ka dieu. Ya apa tuh geulis lingi geulis? Kalacat Nyi Mas Ratih unggah tuluy nyolongkrong sasalaman ka aki Tarsim. Damang aki pangesto geulis samulina kumaha ibu rama bari rujeng. Alhamdulillah dina waktos ieu maki tema Nyi Mas Ratih solongkrong Andri nyorongkrong nyodorkeun leungeun maksudna merek kenalkeun. Nepangkeun Andri pokna bari alangah elengeh kawas nu gumasep ti ditu nama suranye.
Ratih temana gek Nyimas Ratih diuk atuh Andri ngelacat ungah diuk di sisi ngisi. Upin ini angkat ka mana ki? Pokna deui sedeng Andri mah melenguk siga nulungguh bari hatena mah galeco. Para wargi sadaya harita Aki Tarsim nyarita anu mawi sini ni teh nuju ka girang Nyimas. Eta saurna teh bade namut pibineun kakak ude. Munda pun bapak ge pami aya peryogi ku pibineun teh sareng ku pupuk. Mun ku gemuk sok kakak ude we piki jalaran di ka ude mah teu boleh sayagi dupi pangimut Aki ke aku mata di urang aya ka ude. Jek Nyimas Ratih ngalegot kana urusan koperasi. Henteu kumaha Nyimas nyari Kang Aki mah teu kinten bingana di urang tos aya ka ude. Mun disebat koperasi unit desa, jalan koperasi mah kasebat tulang punggung masyarakat cenah Neng. Nu mawi urang peryogi lebat anggota koperasi. Aya peryogian ka peryogian Kang eta tanen teu kedah sesa-sesa milarian di ka ude ge sagala aya. Balik tiasa nuntut mayarna ge asal urangna we sing jujur dina mayar. Atuh pami urang dina waktosna panen, boh panen pare, boh panen palawija. Moal sesangi cana lebatkeun ka ude kitu. Dupi kapungkur nalika Aki anom kene aya ka ude ki. Nyimas Ratih kapapanjangan nanyakeun. Sedeng Andri mah gigireunana teu direret-reret acan ongkohan Andri gawena melenguk. Kawas bueuk meunang mabuk da manehna mah teu boga keahlian dina widang eta. Jani menang para mitra nu digugulkeun ku si Andri mah urusan borohoa, urusan main jeung ngadu atawa jeung minum-inuman. Dina urusan model koperasi mamanehna teu boga pisan elmuna, teu boga pisanna kanyaho jadi dina ngoni ngobrol teh ngan saukur ngadengekeun. Nyimas, bet bujang-bujang nu kitu kabubur mah. Aya koperasi ge di kota-kota ageung we ukur hiji dua. Nanging ku ayeuna mah alhamdulillah bujang-bujang di kota ageung sanaos ka pakampungan ge samodel ka urang tos rempeng. Geura ayeuna mah listrik tos aya disebat listrik masuk desa, lajeng koran masuk desa, atuh Bapak Abri masuk desa, Mali Hakim ge ayeuna mah tos masuk desa cenah. Lajeng eta para mahasiswa mahasiswi ti bagian pertanian seueur ngayakeun penyuluhan ka patani-patani. Nu kalabat KKN teh mung aya oge Aki mah nu teu acan ka hartos teh Nyimas. Berkawis eta aya basa darkum naon cenah pihartoseuna teh. Darkum teh singkatan tina sadar hukum ki. Janten darkum teh singkatan tina sadar hukum. Ai panjang teh jang darkum urang eta urang ieu urang hilir. Nu sok ngalasuluh teh geuning aya. Ai mah nyawi teh nami atuh Nyimas aya. Boro kamar ieu aya tamu duaan ngalangkung ka dieu. Saur itu teh Jang Soleh tamu nuruan teh juragan hakim. Borok waki digagero disebat cep darkum. Panginten anjeunna teu ngaliuk-liuk atuh. Lupa eta sadar hukum teh kumaha maksudna teh Nyimas? Aki Tarsim beuki ka papanjangan atuh Andri incuna. Ngarasa keheul sabab manehna hayang ngobrol jeung Nyimas Ratih teh teu kaurupo. Maksudna mah kieu Aki. Nu mawi ka urang sok aya pangarahan ti bagian hakim supados masyarakat sadayana utamina masyarakat di pakampungan uninga kana dasarna hukum nagara supados masyarakat upami aya naon-naon ulah bade midamel hakim nyalira. Contohna sapertos di urang aya bangsat kenging lajeng dipariksa ku masyarakat taina mah teu kenging kitu ki. Baru kitu maksudna teh Nyimas. Nyan pamarentah ayeuna wijaksanana keur Nyimas. Cek Aki Tarsim bari sirahna ungut-ungutan. Teu sakumaha lila guru tak Niniwati nyaeta ninina Andri kakara balik tas di kaude bari ngai segon pibiniheun kana tolomong ditumpangan ku pupuk Korea setengah karung. Tuh geuning sini ni tos sumping Nyimas. Eueuh geuning aya si geulis parantos lami ucu. Cek Niniwati bari ngalacat ungah kana golodom. Parantos Nini murid di mana Nini? Tema Nyimas Ratih ngareret. Biasa we tos muyang pibiniheun sareng Korea ti ieu ti kaude Nyimas. Kuprak Niniwati ngecagkeun tolomong dituna di juru. Sisi bilik tuluy nyorongkrong sasalaman ka Nyimas Ratih. Aya ku kersaan ini sareng jag-jag kenehnya. Nyimas Ratih ngagelenyu. Atuh hate Andri nu keur meletet maling rerete nyeblak ningali imut Nyimas Ratih menimarak narik kana ati. Keur mah imut para mitra teh eta kempot dina pipi menikatinga. Aduh, siga liang unur-unur para wagi sugan mah nyeblakna luar biasa pikeun Andri. Aduh nu mawi Nyimas maksakeun atos di dieu mah teu aya piwarangeun.
aya ge si Aki ukur kitu we gawena ngabalengkong we dugi ka tos bongkok kitu beung kitu tuh. Cek Nini bari tungtungan ku seuri. Dah nyanyi masuk kitu sia Nini. Cek sa Aki bongkok ieu lain bongkok, tongong mah teu lempeng. Cek Aki Tarsim manehna ngahehe. Mulih ti mana atuh gelis? Nah jawe Nini teu ieu di piwarang masikeun kagegelan ti pun biang. Hatur lumayan seueur mah henteu. Nyimas Ratih ngasongkeun panci dituruban ku daun cau harita teh para mitra. Naon teh ya gelis geuning lauk. Aduh tos ngabedahkeun panginten di ditu mah nya ucu. Niniwati mukakeun daun cau. Nuhun cariosna mah Nini. Mun nya kitu laukna kirang duka kusero duka kamari ieu kacana kucaa. Hatur nuhun atuh ucu teh geuning boga keur sasa kerjaan hari Aki. Rek dikumahakeun nya ka hayang Aki. Oh, di Pinang we Nini ngaracaina lah. Aki mah sok resep di Pinang. Singa hipu minangna euy, ngarah hipu hulu-huluna. Ameh lepo. Aki masuk resep kana huluna teh eta. Karesep Aki mah kana jeroanana. Ayah. Teu kitu, pangaresep Aki mah dagingna kitu. Aki Tarsim ngahehe para mitra sadaya. Dah kitu dah si Aki mah geulis, sakitu geus nyedak kapikun ge. Ari kana heureuy mau ni beuki pisan diap ka dia atuh geulis. Yos Nini da alami jalan di rorompok gaduh pidameleun. Ha kunaon ari Nyimas mun engel-engelan teuing atuh mangkaning gacan ngaleut-leut acan ieu teh. Yos Nini ke gampil ka dieu deui. Ke atuh ucu urang paringkeun heula ku Nini. Koloyong Niniwati ka jero rek ngeurihkeun lauk mas 3 siki. Teu sakumaha lila geus norojo deui. Kumaha atuh geulis di pulang kosong we ku Nini nya. Yos Nini mangga atuh permios. Bade ka mana Nyimas? Bade wangsul ki jalaran di rorompok seueur pidameleun. Dupi Kang Kodar sok aya ka dieu Nini. Nyimas Ratih nanyakeun Kodar bari ngareret ka Niniwati. Kantenan we osok ka dieu mah Nyimas malih mangkukna ge tos ti dieu. Atuh ya ka dieu mah itu sinang ka abdi saporos anu eta we kagungan dosa. Cek Nyimas Ratih ngagelenyu. Eta saur sok isin ku tuang ibu Nyimas ongkol puning cuma lah. Dusunan kapan ieu rakana Jang Kodar teh Nyimas? Niniwati nunyu ka Andri anu keur tungkul keneh. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya barang harita Niniwati ngenalkeun cenah eta teh nu aya di dinya teh lanceukna Kodar. Atuh Nini Ratih tuluy nyarita. Lah ilaha illallah kutan rakana Kang Kodar ieu teh. Nyari Aki teu ngawartosan ti tadi panyanten abdi mah sanes rakana Kang Kodar. Nyimas Ratih siga nu era. Teu diwartosan kitu ku si Aki. Manawi henteu upami Nini mah teu ngawartosan mah. Sanes teu ngawartosan Nyimas mun Akina hilap tadi teh. Punten atuh Kang panyanten sanes rakana Kang Kodar. Jadi naha upami ngupat awon ka Kang Kodar. Nyimas Ratih sanuk-sanuk. Ka Andri bagi siga nu kapi asem. Yos Nyimas lah. Andri mesem. Matuh Kang di kantun. Bade teras muli Nyimas. Nuhun ki mangga atuh ki. Mangga Nyimas mangga. Nyimas saurkeun ka tuang ibu hatur nuhun kitu. Sabangsuna Nini bila aya Kang Kodar piwarang sinang ka abdinya Nininya. Insyaallah Nyimas. Manawi ka dieu. Tema Niniwati jerut Nyimas Ratih turun tuluy ngaleos balik deui mawa panci kosong. Sedang Andri harita neuteub nung bari ngagerendeng jeroeun dadana. Eta meureun dicaritakeun ku si Pitung tadi teh. Si oreng kabogo si Kodarnya. Nanya kitu si Kodar geus boga kabogo udah kawe nu bieu. Geulis udah kawe teh paingan cek si Pitung majarkeun mani herang mencerang. Aing ujug-ujug katari ku manehna mah. Aduh aing aku mah piakalina nanya sangkan si Kodar teu jadi ka Nyimas Ratih. Nang Nyimas Ratina ku aing digoda kitu ku aing atawa dibobodo. Maksud aing mah rek dibajakeun si Kodar mah geus boga kabogo kanu sajen. Kitu dina gerentes hate Andri boga itikad goreng kanu jadi adi. Da eta manehna katarik ati kagendam rasa kabanang asmara ku Nyimas Rina kuman Ratih habeun sabab sakitu geulisna lamun dibandingkeun jeung Neng Mimin mah geulis keneh Nyimas Ratih. Ngan ari Neng Mimin kasebut turunan jelema beunghar kudunya jeung dina pakena sok ngareka. Ari Nyimas Ratih sawajarna tara kaleulewihi. Andri rek dahar. Tuka ditu nyokotan ku maneh rek dahar mah. Cek Niniwati atuh puguh wae batin Andri rada ngarenyag sabab keur ngalamun. Amoan ini wareg keneh angkon bade wangsul teh. Temal Andri. Kunaon rusuhan teuing kewe da beurang keneh. Itu tuh bili si rek dahar mah gancang. Ibu bili dedeupun nih oge ki abdi urang suah.
Andri pamitan ka Aki Tarsim. Oh jungan omatnya ulah tutuluyan jeung omat isukan lain kudu puasa moanya geus dewasa kitu teu puasa onaman mah. Aki Tarsim sasahat nitah kudu puasa ka Andri incuna. Komo itu kipira aku dan usahanya ge saum abdi Sawal mah. Temal Andri jerut turun. Tuluy ngagedig bangun rurusuhan nyarita rek tuluy balik. Padahal aya pikiran nyusuan Nyi Mas Ratih eta yang ngobrol nu laluasa. Ngan hanya ka Nyi Mas Ratih geus tepi ka imahna, atuh Andri ngarasahan heueuh manehna mengko terus kebat balik ka imah. Waktosna sep dugi ka dieu para mitra carios nyambung judulna nyaeta Pareumeun Obor. Mangga tu para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun bae kasadayana premios.